Tilu, anu paling hese dina puasa anu dijalankeun lain nahan lapar jeung dahagana, tapi la'allakum tattaqun. Cicing dina katakwaanana, loba jelema salat leungit takwana, loba jelema pangajian ilang takwana, loba jelema puasa tapi leungit takwana, loba jelema sedekah eueuh takwana, loba jelema init-initan ibadah haji leungit takwana ngan sakadar hayang gelar haji wungkul. Nepi ka tatangga teu ngomong haji ngamuk, haji eta hiji. Lamun jelema salat datang takwa bakal katempo tawaduna, bakal katempo ngahargaan baturna, bakal eureun nyaritakeun kasalahan baturna. Sabab manusia anu takwa sadar tong waka ngomongkeun kasalahan batur, da urang ge osok salah jiga batur. Tong sok ngomongkeun kagorengan batur, da urang ge sok goreng jiga batur. Tong nyaritakeun kateuceureugan batur, da urang ge sok teu ecreug jiga batur. Well, sarua. Inilah nilai takwa. Matak tina puasa ge la'allakum tattaqun, nu hese itu takwana. Jelema nu takwa mah moal pernah nganyerikeun hate batur, jelema takwa moal nyaritakeun kasalahan batur, jelema nu takwa bakal tungkul kana dirina peureum ka baturna. Tah ari urang masuk tibalik ai kana kasalahan batur wawuh, kana kateuceureugan batur apal, kana kagoreng patutan batur nyaho, tapi si eta poho jeung teu apal kana kagoreng patutan diri sorangan. Nu kitu munafik ngaranna, ari dosa batur katoong ai dosa sorangan di bunian. Well, tadi ngalambaikan tangan, ayeuna kieu. Bener? Oh, aya nu di dieu ongkoh. Urusan kahirupan sarua, bener salah daek kedul alus goreng. Ngaran-ngaran jelema mah sarua. Cek batur kuring ustad, cek batur. Osok bener, osok salah, minang. Tah ustad teh sebenarnya mah panggede-gedena salah adalah ustad. Nah, loba ngomong araringis eueuh amalna. Sedekah nu pugu mah ieu tah karyawan nu sedekah mah kuring mah ngadon disumbang. Jadi datang ka dieu teh pan beres teh ditu bakal aya nu ngudag, "Pak Ustad punten ieu mah kagagelan sedekahna, odok ditampa nyaho da butuh atuh." Nah, atuh dalil sedekah dikaluarkeun artina boga makna Pak. Kadang-kadang kuring sakadar alus carita goreng dina laku, alus pidato ngan sakapeung goreng contoh. Waalaikumsalam. Acan anggusan juga assalamualaikum. La'allakum tattaqun. Katilo Ramadan teh hiji disebut Sahrul Maghfirah, bulan anu penuh dengan pengampunan. Teteh-teteh punya dosa, saya punya dosa, anu tekal pupus ku salat 5 waktu, maka Allah bakal mupus anu ku bulan Ramadan ayeuna. Man soma Ramadan imana wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa penuh 1 bulan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Maka urang teh atoh, urang teh bunga lantaran datang na bulan puasa, datang na bulan Ramadan, urang sadar boga dosa nu bakal diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. 2. Sahrul Quran. Bulan Ramadan adalah Sahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. 3. Sahrul Barokah, Sahrul Gunawan, Sahrul Barokah, bulan yang dilipat gandakan kebaikan. Maka mudah-mudahan datangna Ramadan ayeuna teh sing dijadikeun nilai kebaikan bagi kita semua. Ibu teteh-teteh da sim kuring gayana kieu hampura teu bisa diudeng, teu bisa digamis. Pokona mah kieu we. Kumaha we anak muda lah. Tapi ieu teh filosofi hirupna, tong sok lalajeu bajuna. Da baju mah kieu kene kumaha nu make, jaket koneng, kaos kieu, celana kieu, pake ku kuring, ya rada meujeuh lah. Tapi lamun dipake ku aki-aki sok gaya lah. Itu mah sakadar baju, ngaran-ngaran baju mah kumaha selera masing-masing, tapi hakikat nu kudu ku urang diomean adalah hate. Jadi hayu urang lempengkeun hate, urang luruskeun hate, bahkan sakabeh manusia sumberna adalah hate. Ibu teteh bisa seuri ka batur lantaran hatenya ahan, bisa barang bere ka batur lantaran hate nyaahan kanu sejen,
bisa urang kabehanana ngahormat batur lantaran hate nu alus. Lamun urang gede amok rujitan cuaan ngewaan geleuhan batur nyen gedong nyeri sirah, batur meuli motor ratug angen, batur meuli mobil ka rumah sakit, batur meuli sawah bisa-bisa modar si eta. Kunaon hate eta teh panasan. Maka Ramadan kudu bebas merdeka tina perkara eta. Oke?